Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok saros mung di. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-40 genepna. Mudah-mudahan ku aya acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep ka seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni budaya Sunda ya seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang golong dengan waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda. Mangga tung para mitra kaum dangu sadayana. Kisah kala harita adu ngarasa kaduhung teu sirik ngaku ceri. Sabab ajian anu dipusti-pusti nyatana tapak dewa. Geus eueuh deui dina awakna, jurusna ararapal tapi eusina memang geus eueuh. Sarua jeung make baju anu eueuh awakna kitu. Baju anu disimpen dina kapstok. Aya bajuna tapi awakna eueuh. Sedengkeun eta manusa anu aya gerenang tung mancu gagahna keranan nyata kisarade harita netep seukeut kasina kaki sanekala sanekala ujar deui pilihan anjeun ayeuna insaf pilihan keur anjeun tinggalkeun dunia anu ku biasa ku anjeun dipake ayeuna. Aduh kakak, kula ayeuna geus teu bisa naon-naon, geus teu boga naon-naon, geus teu boga aji kasakten. Teu naon. Anjeun ayeuna balik deui we. Ka guha anjeun guha peteng. Asup deui ka guha peteng. Sabab percuma anjeun ayeuna lelempangan berijeng teu boga pangarti dianggap jalma gelo nu teu bisa ngomong. Lamun anjeun hayang ngabalikeun deui eta ilmu sakumaha anu geus disebutkeun anjeun kudu tapak barata sakedeungna 20 hiji poe lilana anjeun 43 poe. Didinya anjeun bakal diuji, didinya anjeun bakal ngarasakeun getirna hesena ngalah ilmu timimiti nepikakeun akhirna. Tapi anjeun moal panasaran sabab ilmu nu ku anjeun pernah dipibanda bakal balik deui kana jiwa anjeun. Aduh nuhun pisan Kakang. Janten abdi teh ayeuna kedah uwi deui we pangindanan ka Guha Peteng. Anjeun wayahna kirambat anjeun timimiti ayeuna geus lain deui murid kaula sabab kaula ayeuna geus teu boga naon-naon tong boro-boro ning ngaluarkeun aji kasakten kula ayeuna disintrek oge ngarasa linglung tur nyeri. Aduh janten kumaha sareng abdi atuh Gusti eta Kakang. Wayahna anjeun jalan we sorangan kajaba lamun anjeun rek milukeun kana nuturkeun kana jalan kula. Hayu asup urang babarengan tapak barata jeung kula di Guha Peteng. Tah kitu. Anjeun muridna kisane kala sumuhun leres. Kula wasta mah kirambat muridna kisane kala pami disebat murid sanes sabab kisane kala teu pernah nurunkeun ilmu sabab kisane kala nu ngagaduhan ajian tapak dewa teu tiasa diturunkeun sambarangan. Pilihan keur anjeun ayeuna ti kaula ngabejaan tinggalkeun dunia anu sok biasa ngamanjakeun ka anjeun. Lamun anjeun ayeuna daek tapa barata jeung kisane kala itung-itung ngabaturan we. Dosa-dosa anjeun geus tangtuna saeutik rada ngurangan. Dan ada kanu maha kawasa menta ampunan dina eta tatapa tong poho sanajan keur tatapa oge kudu inget
kanu nyiptakeun urang. Tong ingat kena-kena keur tatapa teu ngalaksanakeun salat 5 waktu. Apal keneh maneh sanekala. Aduh. Terang mah terang antara we ku apalna keneh oge geus syukur alhamdulillah. Tah ayeuna kula ngabejaan lamun anjeun hayang ngabalikeun deui ilmu nu tadi teh tatapa anjeun dilana 43 poe sakedeungna 21 poe. Parijeng tong poho menta dihampura ka Gusti sabab urang teh sakabeh teh tong nganggap urang teh jalma pangsucina. Ulah boga rasa urang teh teu boga dosa, teu boga teu jail kaniaya ka batur saeutik-eutikeun mah pernah we meureunan sirik pidik mah ka batur nu teu karasa. Sumun pek anjeun balik deui ka jero eta guha peteng, tuturkeun turutkeun tumutkeun sakumaha kula ngabejaan ka anjeun. Nyari kula mah kur sakadar ngabejaan, diturutkeun nuhun teu diturutkeun oge teu jadi masalah. Keur kula ngabejaan geus ka anjeun anu benah we. Anjeun teh kasebutkeun adi sapaguron kula diri ibarat dulur pet ku hinis. Nya teu diturutkeun oge kumaha rugi keur kula. Nuhun Kakang. Tangtos abdi bade numutkeun kana naon parentah Kakang. Lain parentah ieu mah ngabejaan. Ari parentah mah jelas kula kudu tegas. Laksanakeun lamun henteu ku kula dipaehan eta parentah. Ieu mah ngabejaan diturutan nuhun teu diturutan ge teu nanaon. Dan nu rugi mah lain kula anjeun nu ngadengena kitu. Ayeuna mah geus we anjeun duaan sanekala jeung ieu saurang deui saha urang cabe saha ngaran teh Kirambat. Oh Kirambat asup deui we ka guha sabab anjeun ku malamprang ayeuna di luar paguron atanapi di luar guha oge bisa-bisa ngabahayakeun ka diri anjeun sabab anjeun teh dianggapna anu ngasih keneh kabogaan acik kasakten anu hebat padahal mah nol jerona. Sumuhun Kakang, aduh hantu punten pisan nganuhunkeun pisan ka Kakang. Nah Kakang bade nyimpang heula atuh ka guha peteng aya sangu oyek mah di ditu na. Henteu sangu oyek mah liat kamari oge. Ayeuna Kakang ngarasa aya anu keur tarung tapi dina batin Kakang ieu nu tarung teh asa nodan cigahna menta pitulung atawa menta pituduh. Tapi duka saha ieu nu tarung teh ngan anu jelas aya hubungan-hubunganana ieu jeung aji kasakten anu dipemilik ku kula nyaeta tapak dewa. Moal kitu ieu nu tarung teh geus kadengena sapoe sapeuting ieu nu tarung teh ting baledag ting geleger kawas kieu ieu. Dunya asa euneg-enegan tuh tingali reueuh kemudian pasusul-susul jeung hararideung pihujaneun nepi ka ngagararayot kawas kitu. Ieu ilmu anu digunakeun ku dua makhluk, ku dua manusia jigana lain ilmu sambarangan. Kula penasaran di mana ieu nu tarung ieu. Datar bade ka mana ayeuna? Arek nempoan we sugan jeung sugan nya aya nu tarung tapi lamun kadenge kana ceulina mah ngageber nama ieu nu tarung ieu. Da gelegerna dunia nu tarung ieu. Sapoe sapeuting kula ngadenge tapi kula kukulibekan can pernah manggihan di mana ieu nu tarung. Kur kadenge teh sorana geleger we cenah. Hiusna angin anu ting belesur anu dibawa ku seuneu. Ting kurilapna bentaran gelap anu kacida pisan gedena. Tapi lain gelap-gelap anu biasa rek hujan ieu. Gelap ciptaan manusia anu rek ngarah kana jiwa-jiwa manusia. Waduh. Dasa kira-kira tuh teh kula teu bisa nyangka teu bisa ngabade saha ieu jalma nu keur tarungan anu jelas ieu nu tarung teh hiji jawara atawa 2 jawara anu memang sarua ngabogaan aji kasakten anu hebat.
sapoe sapeting kula ngadenge ieu can eureun keneh wae tanagana ku kuatna keranan. Jangeus atuh maneh gura-giru ya ini ayeuna mah asup deui ka gua petang cinekeun pikiran pantengkeun kahisang hyang dumamparan menta ampunan menta pituduh kudu kumaha urang hirup saterusna. Nu jelas anjeun kudu tobatna tedas tobatna suha ulah tobat sambal omat kena di bejaan ku kula tobat we ayeuna engke geus lila nanyakeun deui sambal cacakan geus seuhah mana sambal pan geus tobat sia moal syukur kitu mah geus ayeuna mah kula gerek miang lantaran kula panasaran ieu saha anu tarung. Lamun bisa di Bandung ku kula rek di Bandung, lamun teu bisa kula rek ningalikeun. Cuma enggak atuh kitu mah. Kiramat nah rek milu ka kula. Kula rek milu ka kakang we. Syukur atuh kitu. Urang duaan we cicing ayeuna mah. Dugu hapetang. Perkara dahar upanan urang teu kudu dahar mun eta tatapa mah lain. Tatapa barata didinya mujasmedi naneda kanu kabasa mementa ka Sang Hyang dumamparan supaya urang diampura tina dosa-dosa urang dosa tina sagala rupa pangpang nama eta ka anakna ulah dinya tah aduh dal geura ararasuk kula oge harita rek init pamit kula rek init curelat harita kisarade kacurelat ini tinggalkan eta pitempatan dina waktu nu sakolepat oge geus teu kanyahoan sedangkeun kisanekala oge sarua harita init acrog-acrogan dina batu masih kena boga kemampuan kisanekala oge pikeun ngacurelat ngan pedah khusus jang ajian tapak dewa sanekala memang geus teu boga geus teu mampu digunakan. Lain hartina kita pak dewa leungit ajian tapak dewa teu bisa keneh gelut. Sanekala memang hiji jawara anu gagah, lain kur aji sanekala atanapi tapak dewa anu boga. Tapi boga ajian-ajian anu lain. Tapi hiji khusus jang tapak dewa memang ajian anu paling di anti-anti paling ajian anu dipusti-pusti kasupna kisanekala. Tapi ayeuna memang geus leungit tina awakna. Nu hartina kudu balik diboga deui. Ngan nya kitu manehanana kudu mujasmedi heula naneda kanu Sang Hyang dumamparan menta dihampura tina dosa perdosaan manehanana. Lamun geus karasa dibere kasucian deui, dibere kepercayaan deui, dirina hartina bisa mampu deui ngabogaan aji tapak dewa. Kacaturkeun di tempat lain. Si kamileung anu silih babuk silih gebeg silih hantem ngagunakeun ajian masing-masingna. Eyang pancar batik anu jelas ngagunakeun ajian Gandrawisa. Sedangkeun si kamileung anu ngagunakeun ajian Janggadewa pariding lapis ku ajian Jagatpura. Ieu jawara duanana padu hareupan sapoe sapeuting manehanana henteu sare henteu nginum henteu dahar henteu naon teu istirahat. Dua nana tingkala yang di Jomantara, dua nana ngadu kasakten, dua nana ngadu kasaktian. Eyang pancar batik anu ngarasa heran iya budak ngora anu ngaran si kamileung teu daek eleh. Nya kitu di si kamileung ngarasa yen ieu aki-aki kacida pisan kuatna. Aduh, dan ieu aki-aki kurang ajar. Nah aing kudu kumaha carana bisa ngelekeun ieu aki-aki pamatuk ieu ya. Kurang ajar bangsat ieu manusia ieu. Hiji-hijina aing saumur hirup di alam dunia can pernah tarung sagetu lilana sapoe sapeuting aing can mampu ngelekeun ieu budak bebengok kawas kieu alam jada. Aki-aki butana teh yang ngeureun heula ieu tarung teh euy. Sudi abrig-abrigan aing kudu eureun sia. Sarua jeung aing mere kesempatan ku sia hirup deuleun. Nah, ting manik kita dasar aki-aki ya perada pikun ya mah. Kurang ajar sih. Rasakeun ya. Iya, curelat.
yang pancar batik nu ngacorilatkeun di awakna ditibatikan tempo we gerakanana harita nyebuk ngarah kana awakna si Kamileung. Si Kamileung oge sarua harita anu ngagunakeun jurusna awakna ngacorilat ngablesat harita. Nyonya geus aya di tukangan si Eyang pancar batik. Si Kamileung anu metakeun dampaleungeunna harita rek babuk kana pelebah punuk Eyang pancar batik. Tapi Eyang pancar batik punuk nalir ibarat aya panonan harita sakolebat Eyang pancar batik ngarengekeun plos rangan si Kamileung harita ngaplos anu kajadian tina leungeun si Kamileung harita ngablesat warna beureum cahaya anu nahakan kana tatangkalan geleger. Tangkalan anu kahakan ku jurusna si Kamileung harita ngageleger terus ngapuricak ngaluarkeun seuneu eta tatangkalan teh nepi ka tutung hancur sapada harita. Leuweung jati anu disebutkeun jati Kameling harita geus teu puguyuksa. Geus eueuh tangkal jati anu larang tung didinya nu aya ruhak-ruhak jati anu geus tararutung kabeunangan ku ajian ti dua belah pihak. Sedengkeun di nagara Aye Gusti Prabu Jagatnata alias Eyang Rangkas Jati. Eyang Rangkas Jati kacida pisan amarah tur amekna. Sabab tetela aya nu tarung di eta leuweung. Eta leuweung teh minangka meurinan tempat latihan para prajurit manehanana matak disebutkeun Jati Kameling oge. Eyang Rangkas Jati ngumpulkeun para bala tentara na harita jalma-jalma penting ka istana. Sararea merbayaksa harita bari neuteub seukeut ka Eyang Rangkas Jati alias Prabu Jagatnata. Kadenge Prabu Jagatnata harita anu disagedengeunana calik hiji jawara anu gagah, hiji patih anu kacida pisan gagahna nyaeta Ki Patih Saktadanar. Lakadala Kakang Patih Saktadanar, kaula nun Gusti aya pikeun saeunaon. Kaula geus ngumpulkeun para mantri, senopati, para ponggawa senior jeung sajaba. Jelas-jelas kula ngarasa kaganggu ku ayana pertarungan di eta leuweung Jati Kameli, tempat latihan para tentara ti nagara Aye. Kula jelas-jelas ngarasa aya kaanehan kunaon ieu tarung teu eureun-eureun. Cik cobi kakang pangningalikeun saha saleresna ieu jalma nu keur tarung teh. Sabab salintas memang katingali ieu jalma teh saperti satria anu ngaran si Kamileung. Tapi salintas deui ieu jalma teh ngolemar lir ibarat cahaya anu datangna anu teu bisa kadetek saha sabenerna ieu teh cik pangnilai kain ku Patih Saktadanar. Ampun Gusti, sakumaha nu kauninga anu tarung kantos ku abdi diintip tapi tetela dua-duana oge ting kolebat lir ibarat cahaya anu teu mampu kukuling kaka deteksi. Jisim abdi kalah ka asap poek ditinggalian asa ranyai kararoneng. Iraha Paman Patih ningali tadi wengi sakantenan bari meser nasi goreng eta ka Mang Asep. Aripek teh nyaeta aya nu pahadeuhareupan tapi nah pahadeuh hareupan teh teu katingali pameunteuna kawas kumaha aki-aki pujangan eta awewe jeung lalaki nangan anu jelas dua cahaya anu katingali ting baledegna. Bener-bener hebat eta kasake. Kula nu kudu turun tangan jiga nama ieu. Maksudna Gusti hiji-hijina nu bisa ngeureunkeun ieu pertarungan lantaran ngarasa kaganggu kula. Kula kudu manggil lanceuk kaula, kudu manggil dulur kaula nyaeta Raden Sang Hyang Lempa. Raden Sang Hyang Lempa bener saha ayeuna nu daek kamal wageni pami Gusti percanten wios
jisim abdi kipati sakta danar bakal angkat ka nagri Malwageni. Oh, jadi anjeun anu bakal mangkat ka ditu. Kaula nu bakal mangkat jeung saha kaula lamun mangkat sorangan sok sieun aya itu jeung ieuna kumaha saur Gusti. Lamun kaula mangkat jeung Senopati Aljabalut, Kakang Senopati Aljabalut nah aya kitu di istana lantaran kita tadi teka tingali aya Gusti nu jadi pawon anjeunna keur naon tadi teh keur sarapan oyek. Oh, dasar tukang lelep. Teu naon lamun arek meuli oyek mah nya ka Sukawening ge aya oyek mah ngan duka de Tanjung Priuk yeuh di Mang Nanang. Bejana cenah di Depi urang dago sok aya oyek lah. Nu paling aya mah nyaeta di Panganaran tah Teh Sunarti kana oyek loba ieu kirim ka Bandung lah. Sarakana kerana Kakang ayeuna mah situasina memang teu ngamungkinkeun. Wayahna Kakang Pati Sakta Danar angkat disarengan ku Kakang Senopati Aljabalut oge tangtosna disarengan oge ku Kakang Bang Baraseong. Bang Baraseong sumuhun sumangga Gusti. Jisim abdi Senopati Aljabalut nyangakeun semah pangabagus ditarima. Kakang wayahna jajabkeun Patih Sakta Danar angkat ka Malwageni nepangan Raden Sang Hyang Lempa oge Kakang Bang Baraseong ulanun wayahna salira tiluan mangkat ka Malwageni pikeun nepangan Sang Hyang Lempa. Sumangga janto satu pamikir jisim abdi sareng Senopati Aljabalut oge Yayi Bang Baraseong unur pamit diri kanggo mangkat ka nagara Malwageni. Beral omat di jalana ulah hurat tereret kaditu kadieu komo lamun ngaliwatan susukan sok loba nu nalongkrong awe nu keur nyarareuseuh omat ulah eureun bahaya. Kumaha Gusti jantos pami kitu mah kaula pamit. Beral sanggeus puguh kitu mah Patih Sakta Danar anu diantir ku Senopati Aljabalut oge Senopati Bang Baraseong diluanana harita ararinit unur diri bikin keluar ti istana. Sanggeus aya di halaman istana beresap diluanana harita ngapung ngawang-ngawang ngajomantara bikin nuju ka kerajaan Malwageni. Kerajaan Malwageni anu memang kerajaan bangsa jin tangtuna anu teuing di mana aya ngan bangsa jin anu apal kerajaan Malwageni. Leut sababaraha waktu maranehanna tiluan geus nepi ka hiji istana anu kacida mungil tur gagah takti. Kerajaan Malwageni anu aya di luhur gunung ani endah nekeranan katingalina anu dipingpin ku hiji raja gagah tur ngora katingalina nyaetana Raden Sang Hyang Lempa alias Jagatpura. Sang Hyang Lempa anu mimpin kerajaan jin ti bangsa manusia sebenarnya langkul lantaran di bangsa manusia anu dianggap tilem atawa moksa anu geus teu kanyahoan deui di mana tempat kuburanana jeung sajabana. Kasaktian anu hebat ngajadikeun manehanana bisa tilem
henteu deui cicing di alam manusia tapi manehanana mingpin kerajaan di negara. Sang Hyang Lempa anu keur ningalikeun kacalopian anteng nakerana ningali dua jalma anu taung paseret-seret seret ka kenca seret ka katuh. Saha nu ditingalikeun teh? Taya lian nu ditingalikeun teh murid manehanana pawaris tunggal ajian Janggadewa ajian Jagatpura nyaeta anu ngaran si kami Raden Sang Hyang Lempa anu neuteup seukeut harita kagariwahkeun ku hiji patih anu datang ngawartosan yen aya tamu ti kerajaan. Aye, ampun Gusti, kaula nyanggakeun semah pangabaktos ditarima ku kaula. Aya naon Kakang? Ampun Gusti, rupi nama aya tamu ti kerajaan aye. Di kerajaan aye, di kerajaan lanceuk kaula, kerajaan Kakang Jagatnata aya naon? Ampun Gusti, sapertosna eta patih teh anu namina Patih Saktadanar teh aya kaperyogian pisan kaselira Gusti. Oh, mangga atuh kapayun Kang. Sambut we eta tamu teh di ruang paseban, mangga piwarang calik disambut pasihan hidangan sakumaha ilahar. Sumangga Gusti. Sanggeus puguh kitu mah Raden Sang Hyang Lempa harita katkeun awakna lempang ngagandeuang katingali di hiji ruangan anu mana tempatna ngariung para raja. Eta tempat teh dipinuhan ku para mantri jeung sajabana. Eta tempat ngaranna ruang paseban. Barang kaluarna anu kasep nyaeta Sang Hyang Lempa, Patih Saktadanar, Senopati Aljabalut jeung Senopati Pangbaraseong. Harita sakabehanana tunduk sujud semah ka Raden Sang Hyang Lempa. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Gusti. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Aljabalut Senopati ti kerajaan aye. Kaula Pangbaraseong nyangakeun semah pangabaktos Gusti. Katarima. Mangga calik Kakang Patih Saktadana. Kaula adu teu kedah malapah gedang. Kaula ngaraos risi, ngaraos sungkan. Aya naon? Tebih-tebih sumping ka nagara kaula malawa geni. Jauh di jugjug anggang di teang. Mangga carioskeun Kakang Patih Saktadanar di malad Gusti. Sateacana kula Patih Saktadanar ngaturkeun semasungkem ka selira Gusti katampi tina ati sanubari. Sumangga berkawis jisim abdi sareng irombongan sumpingna ka nagara malwa geni nu tangtos sanes bade janak misi, tapi sumpingna abdi ka nagara malwa geni diparentahkeun Gusti Prabu, diparentahkeun ku Gusti Prabu. Sumut aya naon? Asara riwas nakrana janten kieu peuting anu biasana jemping jadi harengheng, beurang anu biasana damai ibarat nyongkabna panas anu kacida pisan panasna.
memang na aya naon saleresna aya dua jalmi anu nuju tarung di jati kameling, kebon jati anu linggu, kebon jati anu gomplok. Ayeuna parantos lebur teu aya nu namina tangkal jati anu hirup anu nang sadayana tos jadi ruhak. Kebon jati nu sakitu ageungna anu lemok hejo ayeuna tos digenti ku letak anu kacida pisan jero anu mana eta bisa dijieun panampungan cai atawa situ jigana kinten-kinten terang saha eta nu tarung teu terang Gusti, namun nungutkeun Gusti Prabu eta teh anu tarung teh hiji murid salira Gusti Sang Hyang Lempa teu jauh tina sangkaan. Bener anu tarung memang murid kula anu ngaranna si Kamileung satria ti bangsa manusia. Si Kamileung nah namina si Kamileung masalah ngaran teu kudu dipermasalah, nu penting mah hatena we nu bersih. Percuma ngaran hade tapi hatena goreng, tapi leuwih bagja ngaran goreng tapi hatena memang bersih suci jeung murni. Leres sumuhun kitu pisan. Eta manusia anu ngaranna si Kamileung memang dina waktu ayeuna keur ngadu kasakten ngadu jajaten jeung hiji aki-aki anu umurna kurang leuwih 555 tahun. Eta aki-aki teh anu ngaranna Eyang Pancarbati. Ampun Gusti, saha eta Eyang Pancarbati teh? Kakang Senopati Al-Jabali. Eyang Pancarbati teh masih keneh kasebutkeun musuh bubuyutan adik kaula anu ngaranna Eyang Raksadipa. Atanapi nu disebutkeun Prabu Paningking eta Eyang Pancarbati teh memang sababaraha kali tarung jeung adik kaula Eyang atanapi Raden Paningking, tapi dua-duana can pernah aya nu meunang oge can pernah aya nu eleh. Dua-duana nyiptakeun aji kasakten, anu hiji nyiptakeun ajian Gandarawisa, anu hiji nyiptakeun ajian Naga Salapan atanapi Bayanganaga. Tapi sageusna nyiptakeun duanana teu pernah papanggih deui, nu antukna ajian Gandarawisa teu bisa digunakeun sabab musuh nu utamana nyaetana ajian Tapak Dewa. Salian ti ajian Tapak Dewa, ajian Gandarawisa teu bisa digunakeun sanajan ngabogaan aji kasaktenan anu hebat. Anu kabeneran si Kamileung ngabogaan ajian Gandara atanapi ajian Tapak Dewa, geus tingkat akhirna nepikakeun kula nurunkeun warisan ajian Janggadewa, ajian Jagatpura, kangaran si Kamileung nepikakeun langlang lingling. Tapi ayeuna si Kamileung anu memang sabar sacara teu ngahaja tangtuna si Kamileung papanggih jeung eta aki-aki keun. Kula yakin si Kamileung nu bakal ngunggulan tina kasagalaan sabab manehanana ngabogaan hate nu bersih, lain elmunan alus tapi hatena anu memang bersih. Janten Gusti yakin yen si Kamileung anu bakal ngengingkeun eta pertarungan. Kula yakin 100%.
sabenerna tingkat ilmu si Kamileung masih keneh di bawah disahanapeun Gandarawisa ngan hanya kal anu ngabogaan ajian Gandarawisa yang pancar batik anu licik picik jalmana sedengkeun si Kamileung sanajan disahanapeun ilmuna henteu bisa disebutkeun eleh sabab si Kamileung ngabogaan keyakinan diri manehna nu tetep sanajan bari kumaha wiridan ngagunakeun ajianana tetep inget kanu nyiptakeun Allah Azza wa Jalla. Tah ku ayana keyakinan eta si Kamileung jelas lamun temah cek bahasa kerena di atas angin bro. Oh gitu kinten-kinten sabara dinten deui eta tarung tiasa beresna kula teu bisa mere keyakinan isuk atawa pagetona tarung bakal rengse ngan anu jelas kolebatna cahaya di langit anu bakal ngeureunkeun eta tarung. Hapunten Gusti motong di tengah-tengah aya naon Senopati Al-Jabarut kinten-kinten tina eta pertarungan teh bakal aya manfaatna atawa mudarat jelas manfaatna aya mudaratna oge aya manfaatna jati kameling anu bakal jadi situ dina waktu 100 tahun kadituna 50 tahun kadituna atawa 20 tahun kadituna eta situ bakal dimanfaatkeun ku masyarakatna anu deket anu lila-lila ieu zaman bakal robah di zaman seperti ieu bakal kalinih deui ku zaman anu lainna zaman nepi kakeun jalma-jalma bakal ngajamanan anu disebutkeun zaman modern tapi teuing iraha waktu ngan sakabeh para ulama, para kiai, para jawara, para pandita geus mere ancer-ancer geus mere beja yen zaman teh memang bakal ganti terus makin kabelah dieu zaman makin harengheng tapi kayaan jalmana anu memang boga pangarti nu leuwih hebat. Lumayan awana pameta gaduh situ di dinya bisa ngalebelut jika tantu maksad anu lagrag di langit ngaburicak bisa ngeureunkeun anu tatapat eta rapi anu keur tarung teh naon kinten-kinten kula teu bisa ngabejakeun naon sabab eta mangrupakeun rahasia bisa ngadetek tapi teu bisa nyebutkeunana kula teh hampura tapi dina waktu anu moal lila eta bakal karasa ku sakabehanana ieu nu tarung sanajan dieureunkeun ku saha wae oge moal bisa dieureunkeun sabab ieu nu tarung geus asup kana pase anu kacida bisa gagah tur saktina di luar kemampuan urang-urang sakabeh apanan guru Gusti teh panginten guruna kula memang guruna si Kamileung tapi sanajan kula guruna si Kamileung anu leuwih hebat tibatan kula nu tangtuna teu bisa kula ngeureunkeunna kunaon piraku murid bisa ngaleuwihan guru eta kajadianana nu katarima ku si Kamileung lamun temah kula dibandingkeun jeung si Kamileung lir ibarat cingir ngalawan curug kula guru seperti cingir tapi si Kamileung seperti curug atawa jempol jadi hartina kula lamun ngalawan tur ngeureunkeun si Kamileung teh nanaonan sanajan kura guruna tapi kasakten
ilmu si Kamileng memang leuwih tibatan urang. Aneh bisa gitu, keanehan di bangsa manusia geus teu kudu disebut aneh. Sagala kenyataan anu aya tur katarima ayeuna teu kudu disebut aneh. Nah bisa gitunya eta memang kudu kitu weh eta. Aduh kedah kumaha atuh ieu wayahna nagara aye nu paling deket ayeuna anggap we hiburan tongton tapi da moal nana moal kasibat moal kunaon moal kabeunangan ku ajian anu keur tarung eta dua manusia yang pancar batik jeung si Kamileng sanajan urang ancrup di tengahna moal kapangaruhan nah bisa gitu eta memang kaunikanana atawa disebut keanehan teh tapi teu bisa disebut aneh sabab kenyataanna seperti kitu. Jadi lieur tong boro-boro ning hidup tong boro-boro ning Kakang Pati Sakta Danar bet kuring wae oge lieur na kabina-bina ieu teh komo Kang Nanang Sonjaya ti Tanjung Priuk beuki lieur Kang Asep Ardiansah lieur sarua cacakan manehna urang Cikarang lieur banget Kang Depi urang Dago puyeng tujuh keliling pikiran si Kamileng entele-ele janten kira kumaha tuh Gusti teu kudu kumaha ayeuna iwal ti anjeun kudu ngadoa ka Maha Kawasa supaya eta tarung teh tereh beres sabab tarung moal bisa dieureunkeun sanajan ku saha wae bisi rek nyobaan ngeureunkeun sok tapi lain kalah ka eureun tapi kalah ka meuh nu hiji bisa eureun nu hiji bisa ngunak anu hiji sadar anu hiji leuwih teu edak ampun Gusti eta yang pancar batik aki-aki anu sulit ati belang bayahna jigana kudu diparabunan teu bisa loba jalma anu neangan eyang pancar batik rek kumaha carana eyang pancar batik anu jahat memang hayang dipararaehan ku para jawara tapi eyang pancar batik tapi ka ayeuna masih keneh cangelek hirup umur 555 tahun masih keneh jika budak ngora apanan Gusti oge sami sarua kaula oge dasat entragan maranehanana ngan beda we jalma-jalma anu hirup di zaman baheula tapi masih hirup di zaman ayeuna geus tangtu ngabogaan ajian kasakti anu hebat ilmu buhun anu memang langka dipake ku para jawara di zaman kiwari hiji-hijina jalma anu ngabogaan ilmu buhun zaman baheula iwalti nu mampu ngimbanganana tur ngabogaan iwalti si Kamileng anu hartina si Kamileng teh mangrupakeun hiji satria hiji pamimpin anu jelas-jelas anu mah bisa dielehkeun ku sing saha wae nepikakeun si Kamileng dianggap moksa atawa leungit henteu ngalaman maut atawa dikubur berarti sapertos Gusti teu jauh beda sabab kula jeung sangip si Kamileng memang saaliran murid jeung menjadi guru geus pasti bakal ngahiji sanajan jauh ditungtung ubun aduh janten jisim abdi sareng ieu duaan Senopati dongkap ka dieu teh kedah nyanak berita naon atuh kanggo didugikeun ka Raden Jagatanapi ka Gusti Prabu Jagatnata di nagara Ai Kakang Pati Sakta Danar oge Kakang Senopati Aljabalut sareng Yai
Bang Baraseo kaula nun kakak nu kudu dibawa ti dieu teh hiji kepercayaan diri, kadua na doa naon supaya negara ulah konjrang ganjring ulah loba hoak itu jeung ieu na urang kudu tetep teger ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah karengkolan ku rancah anu memang ngabahayakeun kana diri urang. Contohna saperti kumaha teu kudu dicontohkeun, dalam mun dicontohkeun mangke anu ngadongengna bisa dicomot. Inti nama kitu urang kudu percaya diri tapi ulah percaya teuing. Urang oge kudu pinter dina ngaji diri sajaba ti ngaji Al-Qur'an. Eta nu leuwih penting. Lamun urang geus bisa ngaji diri tangguh sagala rupa ku urang bisa diaji. Rek kitu rek kieu jail pidik jeung sajabana urang bakal bisa diatasi. Da urang geus ngarti teh janten kitu wartoskeun karajaan jeun lanceuk kaula Kakang Jagatnata kula lain terek mantuan lain teu bisa mantuan tapi memang katentuan ieu anu memang moal bisa dieureunkeun sanajan kumaha wae. Jigah geus titis tulisna pertarungan ieu tapi engke oge moal lilana ti ayeuna 3 poe sakedeungna nepi anjeun kaditu pertarungan geus beres. Pamugi we atuh didoakeun ku kaula ieu si kamileung lamun engke si kamileung nguak ngawik asup ka nagara anjeun bikeun tah ieu kain bodas tan waneh engke si kamileung paminingali ieu kain bodas anu sacewir aya ngaranan Arab tur aya ngaranan kaula Raden Sanghyang Lempa. Insyaallah si kamileung bakal sadar dakin dan kita si kamileung bakal lebet ka nagara kaula nagara aye geus pasti. Dabongan calon pamajikan si kamileung make jeung dicokot tur dibawa ka nagara aye sanajan teu dikumaha-kumaha tapi panyangka si kamileung engke bakal kumaha-kumaha. Hat kade cing caring-cing pageuh kancing caring set pageuh iket sabab si kamileung nepi ka ayeuna can sadar 100% kakara 85% bisa wae si kamileung ngamuk nguak ngawik anu moal saha wae oge mampu nyelehkeunna. Berarti lamun kitu mah eyang pancar batik geus pasti bakal eleh. Geus pasti bakal eleh. Ngan tadi teh ya disebutkeun lain eyang pancar batik anu teu luhung elmuna tapi memang si kamileung anu bersih hatena eta. Lain wae. Kali-kali atuh heueuh kitu. Lain molongo kumaha mun aya lalir kacapluk. Ayeuna mah kieu we ulah geus teu bisa naon-naon deui hampura pejakeun ka lanceuk kaula Kakang Jagatnata ulah kurum bisa nitipkeun ieu sacarik kain warna bodas anu diaranan ku kaula sanajan kur diaranan hungkul tapi ieu bakal manfaat gede nakeranan pikeun ngeureunkeun si kamileung lamun temah si kamileung asup nguak ngawik ka nagara anjeun nagara ai. Sumuhun Gusti mangga tampi atur nuhun ditampi atuh abdi ayeuna moal tiasa lami pangintenna Yai Senopati Aulan Yai Bang Bara Aulan ayu
mumpung ayeuna can peting-peting teuing di alam manusia sabab urang kudu ngaliwatan heula ka alam manusia pikeun kumalayang di Jomantara urang miang we ayeuna keneh ieu meungpeung hawa oge lumayan rada tiis ieu atuh kituna Gusti kaula bade amit mundur wae ieu margi kaayaan parantos sonten bade mampir heula ka warteg bade ditu oh nya tutuna naon kade naon itu pami mampir ka warteg tong hilap kapiting gaya di warteg ba naon atuh paling oge keong teu naon keong oge nu penting mah tong nyeri beuteung we sakalian we ka Cianjur ka dinya teh ka Kuningan ka ditu ka Maman sugan we atuh aya buah jeruk gitu mah bawa we sakalian ka kirimkeun we kitu ka Bandung mah ka urang Tasik Cisayong beun bae urang Cisayong oge oh urang Darawati beureun eta mah sah urang Darawati urang Cikuya salam we kanggo sadayana we kanu aya di negara saat negara mana tuh oh di negara aye nya negara aye salam wartoskeun ka lanceuk kaula hampunten kitu kaula ieu teu bisa leuwih ti kieu tak kade ieu da ketinggalan ieu oh subut bangga Gusti permios bral sanggeus puguh kitu mah Patih Saktadanar jeung dua baladna nyatana Senopati Aljabalut jeung Bang Baraseong harita ini tinggalkeun eta pitempatan diteuteup ku Prabu atanapi Raden Sanghyang Lempa. Sanghyang Lempa anu imut ngagerinyu harita geus apal kana tujuanana apal naon anu bakal kajadian dina waktu anu bakal datang nyaho si Kamileung anu geus yakin bakal menang ngalawan Eyang Pancarbatik anu geus dibejakeun Eyang Pancarbatik memang saluhureun ilmu si Kamileung tapi elehna Eyang Pancarbatik ku kalembutan hatena si Kamileung anu bisa disebutkeun hate si Kamileung anu bersih waktu pertarungan geus nyincak kana 3 poe 3 peuting kaayaan leuweung Jati Kameling anu lir ibarat wejag jadi letak sapada harita geus teu katingali deui tatangkalan anu rajeg batu anu gede gunung anu singkur gunung rata tatangkalan harita lir ibarat letak ngahiji ngajadi hiji cai mimiti nyalangkrung anu tadina lir ibarat gunung anu gede anu disebutkeun Gunung Mas ayeuna Gunung Mas teh geus katugar ku ajian-ajian anu ngeunaan kana eta gunung ting beledagna ting beledugna ajian anu dipake tarung ku dua jalma di dua aliran anu beda Gandara Wisa anu dipimilik ku Eyang Pancarbatik ajian Janggadewa jeung Jagatpura anu dipimilik ku si Kamileung dua ajian anu maha sakti dua ajian anu maha gagah Eyang Pancarbatik mimiti harita kalimpungan si Kamileung anu nangtung mancuh tina tangtungan anu ngarasa jengkel tur bingung kudu kumaha nyelehkeunana Eyang Pancarbatik anu masih keneh seger buger dina waktu harita Eyang Pancarbatik anu neuteup ka si Kamileung mana aji kasakti nuku ilaing dipuja-puja euy nepi ka kiwari dewek can pernah mangihan ajian kasakti anu hebat ilaing euy sarua dewek oge mana ajian Gandara Wisa teh euy asa teu mangihan we oge sarua kurang ajar sia mun tong ngahinis kana ajian Gandara Wisa deuleun sakedeung deui si laing bakal dirambut ku aing nyawana lir ibarat ngarambut tangkal awi ku aing mah sia
Sok ari ngomong teh nanaon teh. Urang tarung dewe ieu nama. Cek si Kamileung harita beri nangtung mancuh tina tangtunganana. Pikiran si Kamileung anu dikosongkeun ngahaja. Hate si Kamileung anu memang neneda muntang kana mah kawasa. Manehna sanajan kumaha oge boga guru anu mimiti nyaeta Bah Eot. Bah Eot nu dianggap ku batur ku tatanggana disangka jelema gelo jelema burung.